Kapan orang geus pepegatan jeung makhluk maksudna ka Allah, pepegatan jeung dunia maksud ka Allah, pepegatan jeung nafsu maksud ka Allah, pepegatan jeung setan maksud ka Allah. Kuari opat perkara geus pegat nu aya Gusti Allah. Sarua jeung urang teh manunggal jeung Gusti Allah. Eta bahasa sompral teu meunang teh ngabahasakeun kitu lamun lain keur ngaji. Sebab naon? Allah mah khaliq, urang mah makhluk, manya urang makhluk manunggal jeung khaliq. Ngan eueuh deui bahasa iwal ti kitu. Hese ngabahasakeunana urang jeung Allah ngahiji teu bisa aja urang mah makhluk, Allah mah khaliq. Ngan gambaranana heula gambaran. Nu mantak ente ulah wakajaritakeun heulana. Kos kitu teh hese tah mah. Nu kebahasana mata urang, mata Allah, dege urang, dege Allah. Atuh da kumaha pan urang makhluk. Oh kieu lantaran tadi geus dipegateun tet urang kataekan nu naekeunana Gusti Allah. Nu aya Allah seakan-akan ieu diri urang teh dipinuhan ku Gusti Allah, atupan Allah maha sagala-galana. Atuh kadage bae jeung kadeuleu bae aya Allahan di diri urang sakumaha sedakok. Naon eta nu aya di kantong? Ma fi jubati ilallah. Eueuhna naon di jubah kula mah angin Allah. Eta kan bahasa teh bahasa ahli marifat nu geus usul ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza auda'a ma fihi agama magadat kala nitipkeun ya Allah. Ing barang kang tetep ing dalem hal maka netep ya Allah fala yatma'u fi dawami. Maka oradana kapengen ya si wong ing dalam langgenge ya emak. Balistagna billah baligdah ngeprisugihi ya wong ing Allah. An kulli syai'in saking saban-saban syai' falaysa yugnika anhu syai'un. Kaoranana kalakuan iku nyugihkeun ing sira saking Allah apa sawiji-wiji. Wa fil hikami lan iku tetep ing dalam kitab hikam utawi lafaz. La tatlubanna baqa'al waridati bada'an busitat anwaruha wa udi'at asraruha. Aja nyupri temenan sira ing tetep sakahe cahaya kang tumaka ing dalam jero ati. Dalam sausana yentah den babarkeun opo pirang-pirang cahayana waridat lan den titipakeun opo pirang-pirang rahasia he waridat. Falaga fillahi maka ikut tetap gadwe Allah ing dalam maka ikut tetap gadwe sira ing dalam Allah. Guniun utawi kang sugihan kulli syai'in saking saban-saban suwiji-wiji. Walaysa yugnika anhu syai'un lan oranana kalakuan iku nyugihakeun ka ing sira saking Allah apa suwiji-wiji. Mantap kai geus masantren mah kakarak dibaca bae geus ngarti. Geus nyaho nya onya dina teu ngarti ge pura-pura ngarti bae onya nya. Abi anu teu masantren mah pan bo sakumaha monyet ngagugulung kala apa. Tanya oga kalere kaki antak marah ondok atuh. Akun Abdullah bakal siraiku hamba Allah bila ilatin kalawan ora elat. Wala takun Abdullah halil fanilan ajaan siraiku hamba hal kang rusak. La yugni kang ora nyugihkeun ya halul fani. Wa mana syiqaqihi indahum lan wadamana istiqaqe ya hal indahum ing dalam mungguh sufiyah di luhur talabuhu iku nyupri hal wasti jelabuhu lan nambih narik-narik hal isababin kadue sabab yuhariku kang ngarobahaken ya sababu ing hal kama taqaddama kaya barang kang usarima dingin ya ma wabillahi at-taufiq lan iku tetep kalawan Allah utai pitulung atau pangropea. Urang ngaji geus luhur jasa ye geus jaradi wali datang ka hal pohara ditata hirup teh mimiti zohirna maka syariat
kuari ditata batin teh maka thariqah ilmu tasawuf datang kuari kana hakikat syariat tarekat hakikat syariat jangan rapih zahir berangkat orang menuju hakikat melalui thariqah tasawuf ngaranna sesuai izin petunjuk guru di mana akur bae sakumaha wudu kudu boga guru besi salah ke kalengeun heula kakara kabeungeut kasuku heula kakara kana ceuli pan bakal disengseureun rapihan wud salat narapihan beres urang nararapih batin di mana-mana aya guru zahir aya guru batin aya dokter zahir aya dokter batin sarua bae geus atuh aya guru-guruna aya dokter-dokterna balanja ge sarua bae aya paranti-parantina urang deuk meuli gula ka toko gula deuk meuli cabe ka pasar ka toko cabe disebutna galen toko warung urang deuk meuli ban teu bisa ka toko cabe kudu ka toko ban bae jadi aya paranti-parantina geus teu saliru engkena beres zahirna diaji di pondok pasantren aya nu 15 tahun aya nu 12 tahun bari ngabeberes batin kakarak mengenal hungkul kuari mah prak berangkat lantaran geus aya anu nungtun mulai kuari ngabeberes batin terus we sakumaha tadi pepegatan 4 perkara hiji pepegatan jeung makhluk 2 pepegatan jeung dunia 3 pepegatan jeung nafsu 4 pepegatan jeung setan eta bae nu dimaksud ku ilmu thariqah teh deuk usul ka Allah awaikna gangguanna 4 geus moal aya jelema nu suluk boga jaringan-jaringan lantaran eta mah gangguan usul ka Allah ulah aya di jero hate salian Allah ulah aya sasahan di jero hate ulah ta'alluq ulah bergantung ke atasan bergantung ke bawahan bergantung ke jelema bergantung ka nu boga jabatan ulah Allah mergaduana pepegatan jeung dunia ulah dijadikeun sandaran dunia sakumaha cek Sufyan Suri kula ti mimiti berangkat belajar ilmu mawa duit 500 dinar gede yang kebutuhan dahar kula nginum kula jeung jaga kebutuhan belajar meuli kitab meuli pena meuli mangsi sasesana dicekel kukul sanggeus kula berangkat belajar terus meniti ilmu ma'rifat usul ilallah sapoe ku kula dibikeun kabeh kula mah embung bogana naon tuari teu bogana naon sehingga anjeunna nyaritakeun lau kanatis sama'u hadidan lamun langit ieu jadi besi wal ardu sakhratan bumi jadi batu langit jadi besi teu nurunkeun hujan bumi jadi batu teu pernah ngajadikeun naon kemudian kaula tatagenan karena rizki kula di bumi kula mah termasuk kufur tetep moal robah kula mah hujan henteu naon langit deuk ngahujanan ngahenteukeun bumi deuk ngajadikeun jajadian atawa henteu kula mah moal robah menta ka Gusti Allah sebab bagian kula mah moal ku batur bagian batur moal ku kula geus anggeus dibagi ku Gusti Allah anak geus anggeus kula moal sabtakatul hiber-hiber acan kudu neangan lantaran geus diatur ku Gusti Allah
coba belajar orang kos gitu icing bedi mah sapoe dua poe pemajikan ngomong mulai pemajikan guys waduh saminggu mangges pepeta we pemajikan dek balik tas geus diasup-asupkeun baju ka tas geus 2 minggu mangges teu bebeja deui ka urang geus di imah bapak urang tanya kunaon dia lah boga salaki dul teu daek usaha teu daek digawe ngedul teu hayang aing boga salaki kos kitu geus urang mah kos kitu tanu mentak boga pamajikanana kudu akur jeung urang ulah datang kata akur kudu akur bae ka mal kawan moalah geus heulah adega lah geus teu kudu kawan kakak bual ngojek payung moalah geus saya aya heulah lah ka geus saya aya bae lah geus hese-hese nah kakak moal ka pasar ke moalah sararang geus teu kudu ka ngojek teu kudu ka pasar teu kudu saya aya bae bang urang kuru geus masalah geus sia maju ngomong kitu atuh geus hayu bae urang ari ibadah bae geus ka pangeran tah geuraheun da mun aya pamajikan kitu teh ngeunaheun jasa ya Allah ya Rabb ka bea sih urang paruasa bae heulah urang puasa yuk puasa bae akur lah puasa bae magrib lah urang naon ka ieu buka urang naon cai-cai geus cai bae diuyahan beres geuna teu boga pamajikan disebut ngomong doang neangan sia kos kitu coba datang ke Madrid manggil moal coba rarese insyaallah irik ibadah ka Allah teh kadang-kadang pemajikan jadi gangguan kadang-kadang anak jadi gangguan urang mendek geh kudu pepeta urang ti kuari siapkeun boga pemajikanana cenah pugunu di imah mah geus marah bae lamun marah bae tinggal kumaha tah urang tah asal cenah kula moal bisa ibadah moal kos kitu mah dah dina teu boga pemajikan geus sia mah moal bisa ieu ibadah kos kitu banding boga pemajikan lah tuh ese ieu mah urusan kos kieu mah lantaran ieu mah taktik pribadi jageninganan batur ge baroga pamajikan ja bisa atuh kapan ai Tuan Syabdul Qadir anakna 90 atuh berarti pan boga pamajikan loba eta nya loba ja teu kahalangan biasa bae jadi wali urang boga hiji ge ku hesen degung-degungkeun bae hulu urang ya loba pamajikan opat maot hiji ganti maot deui ganti deui maot deui jadi teu pernah teu opat kana pamajikanana jadi wali kutub deui urang boga hiji ge puyeng berarti saha anu salah tah kuduna mah kieu urang nekat ye boga pamajikan puyeng piceun neangan deui aing satungtung can kapanggih ayuh bae heulanan tolak deui kawin deui tolak deui lain ibadah mikiran kos kitu bae aduh ada rese jasa ieu mah geus dibalikeun bae ka Gusti Allah jabatur ge baroga pamajikan geuning jadi wali jadi kutub malah mah jahat teh atuh nu ngobrol jeung pamajikan mah sungut hate mah jeung Allah bisa atuh Allahu alam jadi ngomong doang kitu we pokona heulanan kebel-kebel mah bisa sebab dipraktekeunana ulah waka ka pamajikan kadahar ulah waka puasa dahar bae puasa ge teh ka Allah mah jang naon dahar bae dahar jadi pas rahasia masing-masing begitu dahar tah urang di hareupeun meja teu kadeuleupan ku batur dunya hongan Allah Gusti awak abdi dana belan Gusti dibere kuat teh ku Gusti di mana dahar nurek di dahar ku abdi ieu teh dadamalan Gusti ku Gusti dihalalkeun dititah ku Gusti kulu wasyrabu wala tusrifu abdi rek dahar sesuai jeung paretah Gusti sababna secara adat jangwatan awak jang ibadah ka Gusti tuh nu nyaho digigir urang dahar bareng dihareupeun urang dahar bareng tapi hate urang dikajaukeun ku Gusti beda sia mah daharna malah gembulan ti batur gembul daharna batur teu nambahnya nama nambah
ngambah we biasa lantarannya na pikiran ka Allah bae po 3 piring. Batur mah boga rasa aing mah isin mun gede teuing dahar japan aing mah kiai pan aing mah ustad besi ku batur henteu pajar tasawuf aing mah deuk setengah piring we padahal kakeletrekan beuteung mah isin ku makhluk aingnya nama lantaran ka Allah Gusti jang ibadah asana sapiring mah kurang kuat ya abdi mah biasana ge abdi mah sapiring setengah deuk di 2 piringkeun jang ka Gusti abdi mah jadi geus nu di deuleu makhluk teh di deuleu batur naleukeun ge eta kiai gembul amat ya emang watak tah mah kiaina gembul tapi boga pikiran seperti mulyaan eta nu gembul dibandingkeun jeung nu setengah piring kadeuleu ku makhluk pikiran anak aing besi teu dikiaikeun aing besi teu diustadkeun aing besi teu ditasawufkeun ke ku batur digembul-gembul isin deuleu tungtungna derajatna tetep nu gembul bakal luhur bae derajatna sebab jana mah dahar ge jang ka Gusti ieu mah ieu anu setengah bakal teu dahar-dahar acan kajen teuing aing mah lapar ge nahan bae daripada teu ditasawufkeun ku batur daripada teu dikiaikeun ku batur melempem eueuh sinaran hate mantap geus maning gembul bae ese tasawuf teh kos gitu ese jasa ese rata ulah katipu ku baju bagus ulah katipu ku dahar gembul sing hade awas ngamainkeun hate mandangnya nama di tempat ieu meja makan sok kieu we kos nu ngalamun ngadahar naon ya itu tengeuna ieu tengeuna lain wali atuh kos kitu mah hawa nafsu ngaranna ate tah kuari urang geus bisa ketika dahar ketika mandi ketika wudu terus geus bisa ke Allah 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 engke ke pamajikan ge kitu bae Gusti pamajikan teh pamajikan abdi lamun teu diwajiban ku abdi pusing akalnya na nu jelas abdi ge hayang we deui terus jika Allah kan kebal-kebal bisa terus be urang teh muter ka Gusti bae segala rupa komo keur salatna dipolkeun dibulitkeun ka Gusti Allah mulai urang teu zahirna maka fikih batin urang maka tasawuf thariqah ruhna untuk usul ka Gusti Allah hakikat ngaranna begitu geus datang ka hakikat dibere mer urang pindah alam dedeleuan nu ieu neuleuh mah neuleuh tapi dibalik dedeleuan ieu teh aya deui kamaha kakawasaan Gusti dedengian nu ieu henteu leungit biasa bae aya ngadegeun ngan dibalik dedengian ieu aya deui rarasaan dedengian kamaha poharaan Gusti jadi eta bae serasa sorangan sehingga irung ngisep urang irung teh karasa maha kawasa Gusti aya angin aya oksigen nu aseup ku urang dihirup udara ku urang teh karasa lain karasa anginna maha kawasa Gusti maha loman Gusti maha murah Gusti terus karasa ku urang sugut urang mulai Allahu Akbar nu kurang diucapkeun jeung kadenge ku ceuli bahasa Allahu Akbar dibalik Allahu Akbar aya rasa maha ngagerakeun Gusti teu bisa dibobodongan hese setelah kurang ditafakuran moal bisa ngadadak aya jeung teu bisa dihayal lamun dihayal lain rasa ieu mah aya net urang aya di alam eta kok bisa kitu sih Kiai kieu siapa pan kudu dijelaskeun we heran aing mah atuh kumaha teu dijelaskeun mah dengekeun ku sia kita tarik geus ngadengekeun bae bangunna sia SMS-an jeung saha eta kaget mah SMS dipareuman ku nya atuh SMS-an kaget ya mata urang buka urang tat neuleuh nu kadeuleu ku mata urang teh ieu teh nu eueuh hahalang ketika aya hahalang macet jadi berarti dedeleuan mata urang terbatas
celi urang ngadenge suara nuka denge ku urang ieu radiusna teh mungkin 10 meter mungkin 20 meter ketika leuwih ti eta geus teu kadenge deui berarti dedengean urang terbatas atuh kitu kene aambean urang nu kaambe ku urang sekitar urang bae kaambe seungit kaambe bau kaambe haseum sekitar urang anu di luareun sekitar urang mah 5, 10, 20 meter geus teu kaambe berarti terbatas. Keterbatasan mata ceuli irung jeung sajabana eta teh berarti urang aya di alam sogir. Tarekat mah kos kitu. Oh ieu teh alam sogir sebab terbatas. Ku mata kasat, ku ceuli kasat, ku irung kasat ngaranna alam sogir teh. Ketika urang zikir ka Gusti Allah kemudian urang tafakur urang muraqabah urang make na zikir khofi peureum tahan napas urang teh kataekan di dinya sanggeus kataekan urang teh asup ka alam kabir peureum mata urang jeung beuntak bakal akur bae nu kadeuleu terbatas tapi mata hate urang deng ka kuburan ka jero kubur alam mahsyar, alam akhirat, kapanggih jeung bendera Kangjeng Nabi, mizan, jembatan Siratal Mustaqim, alam kabir. Wates wangeuna mata hate urang. Dedengean urang terbatas alam sogir. Ketika urang zikir, tahan napas. Melalui zikir khofi, lelembutan ana diasupkeun aya. Dedengean urang teh teu terbatas. Kadenge ku urang nu aya di Irak, kadenge nu aya di Turki, kadenge nu aya di Yaman. Sakumaha utusan perang nu keur aya di Yaman. Cek Sayyidina Umar, Al-Jabal, cak bala tentara eta mah suara Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kadenge teh suarana Sayyidina Umar na di Madinah. Eta makhluk-makhluk sahabat syariah aya di Yaman. Cak Sayyidina Umar Al-Jabal. Sayyidina Umar neuleunak lain make mata ieu tapi make mata hate. Itu ngadenge nak lain make ceuli nu ieu tapi make ceuli nu aya di jero hate. Kadenge Madinah jeung Yaman. Kadeuleu Madinah jeung Yaman moal terbatas. Alam kabir ngaranna. Urang teh terus be mantap ibadah ngan hiji doang Allah. Kangjeng Nabi liwat ningali 2 kuburan begitu dilihat 2 kuburan cek Kangjeng Nabi ieu 2 kuburan yu'adzabani disiksa walaysa fi kabirin lain dosa gede tetapi ieu ku dosa-dosa anu leutik sabenerna mah tapi jadi gede hiji jelema anu kiih henteu sambarangan kiih teu ngisang ulat-alet kana bajuna nomor kaduana jelema namimah kadeuleu ku Kangjeng Nabi apa ku mata ieu kadeuleuna lain mata ieu ba alam sogir ku mata ieu kok bisa kadeuleu geus aya di alam nu eta bakal akur jeung Kangjeng Nabi akur jeung Kangjeng Nabi alam eta tak komo urang mun nyaritakeun manqobah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir keur nyaritakeun aya di alam nu kabir geus cenah lulumpatan di alam kabir wates wangeuna lulumpatan teh bahasana bae jelemana cicing bae kok bisa kos kitu sih cad kaharti kene aing ge teu kaharti kieu naik setik kok bisa kos kitu kiai kieu kapan urang geus pepegatan jeung makhluk maksudna ka Allah pepegatan jeung dunia maksud ka Allah pepegatan jeung nafsu maksud ka Allah pepegatan jeung setan maksud ka Allah kuari 4 perkara geus pegat nu aya Gusti Allah sarua jeung urang teh manunggal jeung Gusti Allah eta bahasa sompral teu meunang teh ngabahasakeun kitu lamun lain keur ngaji sebab naon Allah mah khaliq urang mah makhluk manya urang makhluk manunggal jeung khaliq ngan eueuh deui bahasa iwal ti kitu hese ngabahasakeunana urang jeung Allah ngahiji teu bisa aja urang mah makhluk Allah mah khaliq ngan gambaranana heula gambaran nu mantak ente ulah waka nyaritakeun heulana kos kitu teh hese tah mah nu kebahasana mata urang mata Allah dege urang dege Allah
orang makhluk oke lantaran tadi geus dipegateun tet urang kataekan nu naekeunna Gusti Allah nu aya Allah seakan-akan ieu diri urang teh dipinuhan ku Gusti Allah atupan Allah maha sagala-galana atuh kadage bae jeung kadeuleu bae aya Allahan di diri urang sakumaha sedakok naon eta nu aya di kantong ma fi jubati ilallah eueuhna naon di jubah ku lama angin Allah eta kan bahasa teh bahasa ahli marifat nu geus usul ka Gusti Allah eta hese geus kos kitu mah tafsiraneun takwilaneun teu meunang ku urang dibahasakeun ku bahasa urang sakumaha bahasa hikam idfan wujudaka fi adil khamul pendem awak maneh di taneuh anu sepi urang titah ngubur maneh belon teu atuh lain kitu bahasana takwilaneun eta mah bahasa nu geus usul ka Gusti Allah sarua jeung mun maneh hayang usul ka Gusti Allah pendem diri maneh pendem diri urang teh ulah cacampuran jeung jelema ieu mah ganti HP malu ulah cacampuran jeung dunia ieu mah proposal malulu atuh pegakeun hayang usul ka Gusti Allah mah idfad wujudaka ulah abring-abringan di organisasi, ulah abring-abringan di partai, ulah abring-abringan jadi tim sukses. Sorangan bae heula sukseskeun ulah nyukseskeun batur. Sorangan sukseskeun bejakeun teh ka kiai ka Gusti Allah, ulah nyukseskeun batur. Kena nyukseskeun sorangan mah duitan. Oh duit maksudna, duit berarti zikirna duit. Ngadoana duit berarti lelengkahanana duit berarti atuh makin jauh ketika memeh jadi kiai mah deket jeung Allah barang jadi kiai jadi jauh jeung Allah lantaran beki darareukeut hahalang atuh kumaha tiba heula ge cenah kiai mah dipenta doana penta doana mah ngadoa tapi ulah aya maksud lain ngadoa mah ka Gusti Allah pangmentakeun mudah-mudahan we si eta teh dihasilkeun maksudna Gusti janya ada datang ka dieu ku Gusti abdina atuh dijadikeun ku Gusti bisa ngadoana ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya mudah-mudahan hasil maksud ulah aya maksud hayang dibere ulah aya maksudna naon deuk nyukseskeun mah masalah asal ulah aya kadua teu nyukseskeun demi bangsa jeung negara aing deuk nyukseskeun sia aing mah teu hayang dibere ku sia komo leutik mah kira-kira tah nu tim sukses mun teu dibere duit teu dibere motor daekeun teu nyana nyukseskeun tuh kan, sia keneh kan nu ngajawab. Aing mah nanya doang. Berarti sia tolol. Nu tolol teh sia tah aing eta. Tolol kabehan lah nya. Tuh kan. Eta kos kitu. Diri urang geus dipegat-pegat aya Allahan. Atuh lamun Allah geus ngancik, urang teh pan ngobrol jeung Allah disebut ilham, munajat ka Gusti Allah, salat mah buktina. Urang teh kan ngobrol jeung Gusti Allah. Seakan-akan ngobrol jeung Gusti Allah. Cek Gusti Allah geus di hate sia teh naonan ngan aing doang sing hade sia jaga aing ku sia. Eta kan bahasa Gusti sebenarnya menang Allah ngan eta teh jang ka urang ka makhluk. Sing hade ketika aya deuleueun awewe susuna gede. Cek Gusti Allah, ulah di deuleu haram. Haram ulah deuleu perem. Minimal sabelah lah perem. Berem ngadenge suara-suara ulah didengekeun man sia mah keur jeung aing ulah begitu digelempangkan eta mah teu diridoan ku aing tuh kan dijaga la yazalu abdi tereureun hamba kaula yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu sehingga kaula mika cinta wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mencintai hamba kaula kuntu sam'ahu wa basarahu aing lah nu jadi celikna dijaga maksud aku Gusti Allah ketika aya neng nong cak Gusti ulah dijaga ku Allah ketika aya deuleun pan aing mata sia aing teh ngajaga ceuli sia ulah di dalam ulah di dage ulah ka ditu saya akan ngobrol ka urang jeung Gusti Allah dijagaan urang ku Gusti Allah ketika aya naon berangkat ketika geus mah jadi langsung bae ilham ti Gusti Allah ieu gelmu jeung Gusti Allah timbul hal bakal berbeda lantarannya nama engke peting tesare dina sarena ngan zahirna hungkul loba nu katipu timbullah hal ketika berangkat lain deui ketika naon lain teu karti ku urang kamari ieu Habib Lutfi
Nelepon cenah urang zarah ka ditu kemana ka Syekh Maghribi siap berangkat hari Rabu berangkat geus aya 100 leuwih mobil geus sarariap malah geus aya nu di jalan tol malah geus aya nu datang ka ditu nungguana di ditu tiba-tiba cak ka Bib Lutfi enggak jadi hari ini besok aja habis johor emang kenapa Bib ya itu Habib Syekh Maghribinya enggak ada dia lagi keluar negeri cek jana nah itu pan dia bisa nyahoeun ka luar negeri segala ka mana kok bisa kos gitu wallahu alam memang kos gitu Habib Lutfi mah sarua jeung Gus Dur teh kapan ketika dek Zara di Yogyakarta pas perjalanan balik cek Gus Dur balik lagi cek anu nuturkeun ini bagaimana Gus udah pulang aja emang kenapa enggak ada apa bisa nyahoeun aya jeung eueuna engke urang ge nurutan di kos gitu darah ke Banten balik kurang enggak ada Syekh Maulana Hasanuddinnya malah Hasanuddin enggak ada lagi ke Amerika udah cari Hasanuddin yang ada aja sekurang tak bisa dibobodo tak bisa dibohongan nyana urang-urang ngan nyana mah atuh geus kos itu kumaha emang nyana mah teu jadi beban naon sebab keur ka Allah lamun keur ka Allah mah siap digorengkeun aing mah digorengkeun ge los jahat aing mah keur ka Allah urang mah kulantaran teu siap digogoreng ku makhluk lantaran aya hayang di alam ku makhluk urang mah penuh pertimbangan ahli Allah teu pernah kos gitu ih gorengkeun ku sakabeh dunia aing mah tetep bae aing ka Allah puji ku sia aing mah tetep bae ka Allah terobah dipuji jeung digorengkeun persis kos gunung bae gunung teh kumaha mantak al wali kal jabal wali ba kos gunung kumaha gunung ditumpakan ku parawan sugan seuri jante ditaekan ku nini sugan jejebris henteu ditaekan ku nu susah sugan nyana jejebris henteu ditaekan ku nu sugih sugan ihak-ihakan seserian henteu tah wali mah kos kitu datangan nu susah kitu bae nu sugih kitu bae didatangan ku nini kitu bae ketika didatangan ku parawan atuh nini kitu ku kumaha tuh ku parawan ayalah setik bae mah atuh sia masuk kitu bae sih boloon jadi geus bae kal jabal kos gunung bae kitu-kitu bae Habib Lutfi baku lantaran digorengkeun teu sieun dipuji teu sieun nya mah iya tuh lo sia ngagoreng-goreng aing sadaek da sia nya mah seuri bae Gus Dur digorengkeun wow ku santerona digoreng apa pernah ngabalas ka gorengan teu pernah Gus Dur eueuh nu di dalam hiji Allah gorengkeun ku sa Indonesia ulah sa Indonesia sadunia ngagorengkeun ih atuh sabodo sia-sia aing wajar jeung Allah aing mah teu penting ka sia jeung teu boga perluan ka sia nu perlu ka aing nan teu perlu ka sia atuh kumaha aing bae cak nyana mah nyana bae geus teu pernah bentak ka jelema teu pernah hayang ka makhluk hiji Allah geus teger jasa gorengkeun urang benci ka nyana malah urang anu tidak agor bakalna ya teh mah ka Allah aya Allahan di dirina ulah sembarangan awas urang benci ka wali Allah urangnya hina ka wali Allah awas panceku sia Allah awas ya aing anu ngahancurkeun sia bakalna masyaallah eta lah kahasan wali mah kos kitu batal wae nanti aja katanya minggu depan nyaho bener nyaho henteu cara ngabohong lain ngabohong geus kos kitu bae nya pikiranna keur sanajan keur cicing bae ge kieu bawa pikiranna keur kumaha keur jeung Allah nu mantak geus kos kitu bae hal ngaranna ikeur nyaritakeun hal di mana geus aya hal geus aya kagosa hiji nikmat salat teh geuneuh nikmat teu bisa eta teh ku urang dituturkeun nu kos kitu mah keur aya dina hal nu wajar-wajar tuturkeun nu teu wajar ulah geus kadinya mah bakalna kadeleuna Allah bae nah kuari nyekel gitar begadang tapi geus ka Allah pikiranna nyekel organ ka Allah pikiranna nyekel alat musik geus ka Allah ulah dituturkeun kos kitu nama dirina bae haram ulah jaritakeun haram ulah heulanan cek syariat mah haram bae urang matwakeun menurut syariat haram bae nyanana ge moal nanaon ieu ja aing mah teu ngajak ieu ka sia mah aing nyuling aing ngorgan aing ngagitar aing sia mah ulah milu ka aing mah keur jeung Allah
da diharamkeun sote alatul lahwi lantaran liudillah an sabilillah nyasarkeun kana jalan Allah sebab pada umumnya 99,9% eueuh jelema ngagiter bari zikir eueuh jelema organ nyekal organ bari zikir ketika orang bisa ngagitar zikir ka Gusti Allah cara rumi tah lamun di urang aya deui kitu Yusuf jeung loba-loba deui lah, loba-loba deui wali-wali Allah. Henteu ngajak ka batur, dirina doang sorangan ka Gusti Allah ngan kadeuleu ku batur, batur nurutan. Ieu atuh ulah nurutan aing, cakeun aing mah aing mah. Geus hese jada baca geus aya di alam nu kabir. Urang aya anak di alam sogir. Ketika urang deuleu nu kos kitu alam sogir urang gerak haram tamah. Alam pikih mah alam sogir. Dedelean dedengian diatur ku pikih alam sogir ngaranna ketika urang geus asup ka alam kabir eueuh nu teu meunang satungtung ka Allah ngan urang ulah ceramah model kieu ieu mah keur ngaji sia-sia ada ceramah model kos kieu ditampiling saku aing lain ya wah keur carita alam nu itu nyaritakeun kajadian alam nu itu geus beda bakalna lain deui engke sebab bagusan keneh tafakur dibatan jeung salat teu kudu salat geus asup ka alam eta mah sebabnya nama hakikatna napas teh geus salat hakikatna nya napas teh salat cenah mah geus Allah bae deula Habib Alwi satarajan disungsarikeun ku manjana ngalirik deureuh samun teu gubal gabel gede mah gede deui atuh biasa bae cenah mah atuh Habib mana aya nu leutik jagal DKB pana tuh eta kejadian biasa bae atuh. Pikiranna keur di mana? Disangka edan, ya henteu kadang-kadang nanya ka urang ngobrol. Disangka teh edan, ya kosu edan. Ih, atuh sia ulah neuleuh aing sia mah sia bae aing mah aing bae keur jeung Allah. Atuh kunaon sia neuleukeun aing? Sanu nita sia neuleukeun aing cak Habib Alwi. Ngarugi-rugi. Atuh sia bae urusan aing mah aing sia mah sia. Cenah teh akur jeung pikir sia bae miki ulah sok ngurusan aing. Ya aing mah keur jeung Allah, dek dikukumakeun aing mah jeung Allah bae. Atuh kos edan ku aing bae. Atuh sia kudu ngakos-okos. Tanya ka aing edan apa henteu udah okos-okos. Mal arti. Naon eta hal nikmat salat eta. Nikmat salat teh ngeunaheun Allahu Akbar keur jeung Allah. Aduh ngeunah zikir geunah. Ulah-ulah maca Quran ngadengeun nu maca Quran ngadengeun. Ngadengin nu maca Quran teh nu maca Quran aya ikhlasan karasa nu maca Quran teh ikhlas karasa nu maca Quran riakna gede karasana di mana wallahu alam di bulu-bulu jadu ngadengekeunna lain ceuli ieu tutupan ceuli ieu bakal kadenge bae kok kumaha geus aya di alam nu itu Pak geus aya di alam nu itu geus kadenge bae ngeunaheun antara nu ikhlas anu setengah ikhlas anu teu ikhlas karasa kadenge ngeunaheun teu kudu maca mantak lamun ahli Allah mah keur maca Quran ngeunaheun jasa ngadengeun nu maca Quran eureun ngadengekeun itu bae karuan ngeunaheun jasa nikmat jasa masyaallah engke ka belah dieuna ngadengekeun suara manuk teu kudu maca Quran manuk teh keur maca Quran kadenge kunjana zikir puru kutut tut 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 eta teh Allah Allah si ada sia kayaknya pertikeun buru kutut sia kitu deui. Tampiling sia ku aing. Ibadah dengen di alam itu nu mantak bisaeun Ba'dul Arifin nyaritakeun sora bangkong teh kitu zikirna, sora jangkrik teh zikiran anu hayam teh zikiran anu pan aya dina kitabna Ba'dul Arifin ngajelaskeun nu kadenge kunyana hewan-hewan teh kadenge oh itu teh kitu diakurkeun jeung babaturannyana kadengena ku sia bangkong mah anu kadengena suara itu kumaha anu akur jeung aing wali jeung wali ngobrol lain ngobrol cara kieu dari hati ke hati masyaallah dari mata turun ke hati timbullah cinta Gusti Allah aku ge gaji ka mana teh lol alam sogir lewat alam kabir timbul hal nikmat anu aya hal teh naon utusan Gusti Allah maksudna naon ieu teh sebagai tanda bahwa nyana diangkat di alam eta
dibereku Allah rarasaan Rasul hal teh Rasul teh utusan Gusti Allah tah diberes ya karomah teh sebagai tanda bahwa nyana ikhlas maunah saya sebagai tanda nyana ikhlas dibere ku Gusti Allah karomah nyana nama embung teu mikir-mikir karomah nu mantap bebeja ka Gusti lain ieu nu dimaksud ku abdi mah Gusti heuh kajeun sia teu maksud karomah ngan aing mere ka sia karomah supaya sia tambah mantap jeung tambah yakin sakumaha Rasul dibere mukjizat sia dibere karomah embung abdi mah Gusti aing nyaho sia embung ya sia mah hayang ka aing ngan aing deuk bere ka sia ai urang mah pan diwirid supaya timbul karomah Bismillahirrahmanirrahim Kaf ya ayn shad ha mim ayn sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum Allahu latifum bima ya bak ya bak ya bak ya bak ya bak mulai guys siap main bola kacapek diadu ieu diadu jeung saha bae itu nu raringsek bola ditendang ku nyana ajur boces ganti bola ganti deui tembak deui ku nyana tes kabeh bingung wasit bingung kok bola asal kana suku sia bitu aya bak di dia ieu ulah nanaon sia awas ditajong ku aing sia ujianana soek sia sungut sia teu ditajong ge soek wae dak coba ku sia ya diganti ku batu dipake main bola batu bisa pakai main bola eta wiridan nu tadi direkamkan ku sia ada tah kan moal dibere carana ku aing atuh carana nu hese ge tah jang nyepak kafir teh kos kitu dicoba pakai batu golondongan sepak dia ringsak suku kan karomah kan lain karomah sama hikmat sama kos gitu bisa diturunkan sama ke batur ya wirid kusia asal sia bane kukudang ka aing kukudang naon sapi dia geus tah ojol tah ilmu aing jeung sapi tuh eta mah ilmu hikmat tah kos gitu mah ilmu jurig dah mah pancen Al-Qur'an ge bisa jadi teluh aya awewe teu daekeun dibere ini ra'aitu ahada asar syamsa wal qamara sajidin itil datang ya jadi sihir eta kos gitu Masya Allah lain ieu mah ngabedakeun karomah mah lain kitu embungeun nu bogana barang ditembak meleset Gusti pani meleset aing mere ka sia supaya abdi mah teu maksud abdi hayang ka Gusti kajeun aing mere ka sia siana mah embung nyana embung kanyahoan ku batur besi kanyahoan aing ditembak meleset ai urang mah lain tuh ngebul tuh kan cisoka beak pelor aing sabaraha dus beureun beak datang ke bengkel hese nangan pelor gara-gara dihakan ku aing kabeh beda antara karomah nyumput karomah mantap asal geus kanyahoan bae karomahna ngadoa ka Gusti Gusti teu dimaksud karomah faqbidni ilaika ghairu maftunin maotan bae abdi mah maotan daripada kanyahoan ku batur ade berkaromah gelak maot gitu aya urang mah lain deui ya tuh boun didatangan anu teu kahujanan teh cenah bejana kamari ante sahadeui atuh bibi anu teh atuh pan biar bentrok jeung pasakina aju pan pulang aju minta cai ka ente minta doana aju nyana nirik bae atuh ulah dikakarak eta can sakumaha eta di Indonesia ken nu ka luar negeri kudu datang deui ka dieu bota ngomong luhur jasa naik kapal tuh pokona mah dikemat ka dieu geus aya jin khusus nu mawa ka dieu atuh nginjem jin bae jang ka Mekah sia deui luhur jasa alikmat betolol luhur jasa ngomongna Masya Allah alhamdulillah ieu keur teh sasa nembe arui mata bontot na ge loba jasa tah bontot dijadikeun dalil ku nya tah bontot tah kamu malulu tah bontot tah jadi picip pugun geus bulan kamari dihiji-hijikeun ku nya alikmat mah bego teu beunang dipicunan bontot tapi paja loba tamu batolol ahli Allah mah justru embung kata tamuan ribet
kehalangan zikir ka Gusti Allah, kehalangan maca Quran ka Gusti, kehalangan tafakur mun bisa mah ulah kata tamuan ngan Allah mere bae. Nyana usul ka Gusti Allah. Gusti ulah dibere tamu abdi. Aisyah ngadoakeun hamba aing geus embung cak Gusti Allah. Geus embung pan sia mah ku aing dipilih jadi hamba aing kakasih aing. Sia dibere tugas pang doa-doakeun, sia geus embung ngadoakeun. Awas ya diancap. Oh ulah tuh Gusti atuh kos kitu mah. Tugas sia mah ngadoakeun doang lantaran sia geus jadi kakasih aing. Geus ke ku aing dikirimanna macam-macam, ti subuh keneh geus aya. Berang geus aya, engke waktu hees datang aya. Peuting ka karakela apa digedor-gedor. Assalamualaikum. Aya saya deuk kalahirkeun anak. Ada kuade coba aya. Ye. Assalamualaikum. Saya buka ye kiai lawang. Saha heula saha? Awewe jasa mah. Oh, abdi awewe ye buka lawang. Ya heula sia beusi kunti anak lain. Saha abdi diusir ku salaki. Wah, kos kitu onam, teu naon, ditolak tanjan. Aduh, macam-macam. Embung ge dikiriman bae ku Gusti Allah. Nayyihal wa iza auda di mana Allah geus titipkeun ma fihi hal. Aqama Allah netepkeun sebagai rasul. Tanda bahwa nyana geus diangkat ku Gusti Allah. Ulah kabita kuha. Ulah kabita. Falayat mau fi dawami. Ulah kabita langgeng. Lantaran bal istagna billah. Cukup baik ka Gusti Allah min kulli syai'in segala rupa. Palaisa yugni kan huseun Allah nunjugikeun ka anjeun perkara. Eta mah kos kitu mah utusan Allah, urang dikiriman surat. Dikiriman surat teh ku atasan urang. Waalaikumsalam. Saya abdi di mana? Utusan teh ditu ti atasan bapak. Oh, aya naon? Aya surat. Geus ulah ka mana di dieu bae? Tak utusan teh ulah di naon kitu garana ulah diantep ke di dinya bae, deuk balik bae. Ulah kieu ya, geus ulah ka mana di dieu bae nya. Sok poe, 2 poe, 3 poe, sabulan tolol tuh urang. Ita ge utusan Allah hal teh antepkeun deuk indit bae ka ajeun. Ja urang nama keur jeung Allah, deuk ka Allah, geus datang ka Allah. Eta mah aya utusan ti Gusti Allah, ulah haju disekep ku urang, terus bae ulah antepkeun kena indit. Kok bisa kos gitu? Nah, urang mah kabita dek kadatangan Tuan Syekh Abdul Qadir, dek kadatangan kitu Kangjeng Nabi Khadir bae urang mah bunga. Bunga mah bunga bae tapi tetep bae ulah aya leuwih bunga di batan Allah. Sebab naon? Atuh malu kere. Makana aya anu embungeun kadatangan Kangjeng Nabi Khadir, embungeun. Aya anu bebeja utusanana isuk Kangjeng Nabi Khadir deuk ka dieu ulah cek wali Allah. Kangjeng Nabi Khadir kan teu kudu. Tilu kali nyana Kangjeng Nabi Khadir bade silaturahim teu kudu. Kaget nyana batur mah di mana deuk kadatangan Kangjeng Nabi Khadir teh bunga eta mah teu. Geus beres bebeja deui ka Kangjeng Nabi Khadir padahal mah teu kudu kitu ngan eta mah keur carita bae kos kitu Kangjeng Nabi Khadir teh ngutus heula isuk deuk ka ditu padahal teu kudu kitu wali mah. Nya mah keur nganyatakeun hiji wali Allah embung kadatangan Kangjeng Nabi Khadir ditanya deui, "Mama, deuk kadatangan Kangjeng Nabi Khadir bu embung." Kudana makhluk, mama mah keur jeung Allah mah. Oh gitu atuh. Nabi Khadir makhluk keneh naonan. Mending keur jeung Allah, nikmat hal keur wejena luhur jasa. Geus teu kabita ku makhluk. Da ieu ge hal teh anu datang ka urang sebagai kiriman utusan. Atuh deuk indit bae ulah rindu ku eta teh kudu ka Allah bae urang. Nah, nu mantap cek dina hikam. Wa fil hikami la tatlubanna wallahu a'lam.